Lain urang mah yang pengarium ieu hayang nanyakeun. Naon tah Pak Warana eta. Kunaon sireum jeung sireum lamun papangi sok diaradu kieu tah jeung kieu ngarayap diadu we kitu tah. Kieu beun tah diadu. Salaman mah salaman. Ah lain ieu udah nanti papangi teh neangan alamat bro nanyakeun kieu tah. Euy ari teu apa kieu teh bala keur zaman naon teh dikerem ku Kangjeng Nabi naon nek teh nyaho tah. Sakur sasatuan teh dikerem sajodoh. Nah, ari nu gede mah model kuda, gajah gitu. Tah, beureun kayu teh gede. Ari kuda ari turun teh di gunung teh kuda teh gancang. Naon teh lupa teh nyokot kayu teh panggancangna da kuda mah tarik lumpatna. Meunang kayu teh panggedena mah kan kayu gede. Tah, ari nang sireum pan leutik. Kayu teh meureun kalejek ka mana di teangan teh nepi ka ina can kapangi. Oh jadi pasang rok teh nanyakeun Kayu paneh geus kapangi can kitu. balik kita sirupnya. Karunya teh kan sireum teh kumaha laki dawe nanti nyaho di kayu. Papangi diadu wae salamannya. Eta teh dapat kayu teh. Lain salaman lain. Oh jadi kenyawan main wae. Kita berhasil jodoh salaman teh teman nanyakeun kanyu teh. Kayu paling geus kapangi can gitu. Tapi ke harti oge tadi bener.